Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun lucu nuhun ya cing wah hayang kaul cu kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sokonya mental lagu Wajang Wani kayaknya Wajang Wani kumaha Wajang Wani we kayaknya apa jadi tugena dulu umat kagak paham salaya dah badang moya harakaan ala murah dah diri masih cari diri balik kawa kaputra Pak Haji Ali Dinar masih imut berang peti kadek kajo ya salaya me ada kujayu jangan teringat saliraku di jari saliraku di jari barutan kesadayana akang na pada ngiring kawa ya legonan bari ngeureuyeun dikira kariweuh bacuan ulah rek ngaran mun maksud ngeureunkeun di mana we cing sakali-kali mau eureun teh Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh adaptasi kumaha silih ajenan geuning jangan ngerokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah Bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta Bapak dewek dari Bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh Bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah Bapak dewek teh kadaluarsa
Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tuluy kana obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau. Kakolot sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon Bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, sarisi teh gitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus kamana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba kakolot komo ka batur Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar non teh. Oh, udah bener aya. Oh, Batur sok dijarugjug geuningan. ku batur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit Eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket bari ipis. salah kaprahna teh. Tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Oh. Bungkus ku labon bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya maka minyak sengit ke Jerman nu awam maka beuki ka wah. Asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh Kuburan Pandawa aya. ai soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjug Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokor mun geus ka itu Eta teh bener akang sok aya nyarita kitu. nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jararawu Pake nu mata kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Sane. menang jelema teh ngaranna da ti dituna mah tina Jorojoy Jorojoy. heuh tina Sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. Aing ngaran-ngaran jelema teh Sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh Sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu Diasupkeun kana peles. belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jararauh akang. hantu teh gableng pamadegan teh Asa beuki jararauh.
kabina-binanya Heeh. pugu anu jadi juring teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juring hayang ai juring teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Sorek dina tuh diri urang. kumatak siling